alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba'du. Langsung mangga urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nasihat urang kasehatan sehingga urang biasa kempel di ieu tempat. Teu hilap shalawat wa salamna mugi tetep dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun kasaderek panata acara anu parantos masihan simkuring waktos kangge ngagem tugas janten panunggu catur oge kapang jejer serta pamilon anu simkuring dihormat simkuring hatur nuhunkeun parantos dongkap ka ieu waktos. Ngarah teu nyangkolong teuing kana waktos simkuring di dieu bade nepangkeun pangjejer urang sadayana anu bakal ngebahas sakedik ngeunaan carpon. Anu tema carponna nyaeta carpon nyangan. Ngarah teu disaha-saha kusim kuring bade ditepangkeun wasta pangjejer anu ayeuna nyaeta Sri Wahyuni anu lahirna di Tasikmalaya kaping 28 Maret 2003. Ayeuna parantos nempuh pendidikan diantarana ti TKP GRI, SDN hiji Cibalong, Sinareng SMP hiji Cibalong, sareng anu anjeunna sareng sakola anu ditempuhna nyaeta SMA Negeri 16 Garut. Prestasi anu kantos ku anjeunna diraih nyaeta juara literasi tingkat kabupaten, juara hiji imam sholat tingkat kecamatan, juara 4 lomba saing IPA, juara hiji di kelas 8 Sinareng anjeunna merupakan siswa berprestasi di SD. Ngarah teu nyangkolong kana waktos mangga urang regepkeun pemaparan akan materi nu bade didugikeun ku saudari Sri Wahyuni. Para hadirin supados urang tia neuleuman kana eta materi mangga urang dangukeun ti pangjejer urang sadayana. Waktu sinar 4 mangga disangakeun ka Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala reh dina dinten ieu urang tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap shalawat sinareng salam mugia tercurah limpahkeun ka junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kaluargana, ka para sahabatna sareng mugia dugi ka urang salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngadegna simkuring di dieu kuring ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu tos masihan simkuring waktos kangge macakeun ringkasan carpon sareng analisisna. Langsung wae di dieu simkuring bade nyaritakeun ringkasan carpon sareng analisisna nyaeta anu judulna Neangan karya Caraka. Carpon neangan nyaritakeun tentang karakter kuring anu mimitina bosen sareng kahirupanana nyaeta rutin janten karyawan kantor anu kabeungkeut ku waktos. Dina mangsa anjeunna mikirkeun anjeunna usaha pikeun mendakan upami aya kahirupan sanes anu lengkep leupas sareng gratis. Anjeunna ngamimitian perjalanan ku nyandak kareta sareng lireun di stasiun. Tempat anu katingali pikareseupeun bukit alit ku jalan-jalan anu bulak belok. Uleumpeng ku sapanjang jalur di kebon. Anjeunna tungtungna dugi ka hiji kebon anu dibudidaya. Anjeunna calik dina handapeun tangkal anu rindang. Saatos perjalanan eta karakter kuring mandi sareng mendakan awewe anu mandi. Anjeunna ngiring ka eta awewe ka bumina. Tetela eta imah kosong lantaran sepuh-sepuh budak awewe eta teh masih aya di sawah. Karakter simkuring teh ngendong di bumi eta mojang teh
Nalika anjeunna hudang, bumi eta teh kosong kumargi para panduduk parantos angkat ka sawah. Kangge neuraskeun pagawean-pagawean anu di sawah kamari. Ngan anehna eta mojang teh masih aya di bumi. Margi anjeunna dipiwarang ku kolotna ngayogikeun tuangan kangge eta karakter kuring. Karakter kuring teh sadar yen katingalina di mana wae sarerea kabeungkeut ku perjuangan hirupna. Karakter kuring eta di dinya teh mikirkeun hayang mawa eta mojang teh ka kota. Mimitina teh mojang eta teh teu nolak, tapi mojang eta teh mikir deui ka dituna. Mojang eta teh mikir yen manehanana teh geus arek dibawa jadi minantu desa. Jadi we mojang eta teh henteu milu ka kota. Karakter kuring eta teh teu bisa maksa. Indit we karakter kuring teh ka kota deui. Janten dina milarian karakter kuring ukur mendakan kenangan anu henteu luput waktos anu terperangkap antara bagja sareng mangma. Sakitu ringkasan carpon ti kuring tentang carpon anu judulna neangan karya Caraka. Teras di dieu sim kuring bade ngadugikeun analisis intrinsik ti ieu carpon. Nyaeta nu kahiji judulna neangan karya Caraka anu temana tentang kahirupan. Palaku anu aya dina ieu carpon nyaeta karakter kuring sareng mojang. Kadua nyaeta watek palaku. Watek palaku kuring nyaeta bager daek usaha. Watek karakter mojang nyaeta bager. Nuka salajengna nyaeta latar. Di pancuran, stasion, sareng di bumi. Aya hiji deui nyaeta di handapkeun tangkal rintang. Sudut pandang dina ieu carpon nyaeta ngagunakeun sudut pandang orang katilu. Amanat anu aya dina ieu carpon nyaeta urang kudu apal yen di mana wae urang sarerea pasti kabeungkeut ku perjuangan hirupna. Sakitu anu tiasa kapihatur. Punten bilih seueur aya kalepatan da sim kuring oge masih dina tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka saudari Sri Wahyuni anu parantos maparkeun materina mugia urang tiasa nyandak manfaat ti eta carpon. Salajengna urang tiasa narik kasimpulan tina ieu carpon neangan bahwa di mana urang aya, di mana urang cicing, maka urang bakal kabeungkeut ku anu ngaranna perjuangan hirup. Nah, alhamdulillah acara parantos rengse sakitu nu tiasa kusim kuring dipikahatur. Hapunten bilih aya kalepatan saninten dua saninten di kalapan hapunten abdi hapunten bilih aya